Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta lomba Sajak Sunda Putri dari golongan penegak nomor urut 11. Godi Suwarna geus mulang Pangeran Hamlet. Renghap napas nurek sirna ngageleyeung katumbiri tengah peting jemplang jempling antara panto dunia jeung akhirat aya ngempong duka teuing palebah mana tungtungna ajal ngukuntit ti barang indit pangalaman beak dina panangkalan ajal bagja temen anjeun geget sandiwara tikepung sungut katiga layar hideung ting belegbeg ting kolebat sinar surem ti sasama ngadodoho kinu poek malas pati ngan sakadar micenan getih tepuguh nutumiba geus dipincuk pikeun diri ti ajali kaceceb nu karahaan ditampa hamo ditampik rek dibuntel dina hate diteundeun di kuha simpe ajal ngukuntit ti barang indit ajal bagja teuing anjeun geget layar hideung geus cunduk ti langit mongkleng nutup lawang sigotaka mendetkeun hate sugan sirna kaperih nu ngagerihan alam barja pamuga sing narawangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.